Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. Nah, yang wakaf titik tilunya. Nah, titik tilu mah pasti aya pasanganana. Ngarene maksudna kumaha weunang eureun dina salah sahijina ulah eureun dina duana. Lamun eureun dirinya entek sakali-kali ulah eureun. Lamun dirinya teu eureun dina kadalik kasarikali. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'uduna qawman illahu muhlikum. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'uduna qawman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qawman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Qalu ma'ziratan ila rabbikum wa la'allakum yattaqun. Qalu ma'ziratan ila rabbikum la'allahum yattaqun. Falamma nasu ma dzukkiru bihi anjayna alladzina yanhauna 'anis su'i wa akhadna alladzina zalamu. Falamma nasu ma dzukkiru bihi anjayna
alladzina yanhauna 'anis su'i wa akhadna alladzina zalamu وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون Bismillahirrahmanirrahim. Was'alhum 'anil qaryatil lati kanat 'amiratal bahr idh ya'duna fis sabti bil taqihim itanuhum yawma sabtihim syurra'aw wa yawma la yasbituna bihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun wa idh qalat ummatum minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun walamma nasu ma dzukkiru bihi anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'i wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Bismillahirrahmanirrahim. Was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri was'al jeung nanya anjeun ka Muhammad hum kaum Yahudi taubikhon kalawan nanya awaleh sok geus tanyakeun anil qaryati tina kabar tentang hiji lembur allati kanat hadiratal bahri allati qaryah kana kan bukti lati hadiratal bahri sandingeun sagara atay manggireun laut mujaziratal bahri ulzum deket laut kulzum tegasna perkara naon bae terjadi ka urang eta lembur id yakuna dina nalika pada ngaliwat batas eta urang lembur eta aya kaduna pisarti dina poe Sabtu kunaon ngaliwat batasna ngarepak aturan bisa makil al-ma'murina bita kihifihi ku moro laut ngalalau anu mana marenehanana teh dititah poe Sabtu mah wayahna ulah ngalalau idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a idh ta'tihim
dina nalika datang him ka kaum non hitanum lauk gede eta kaum yauma sabtihim dina poe Sabtu eta kaum syuroan barenan kalaluhur nyarana loba nya eta hirtan oh bibita aya larangan ulah ngalalau poe Sabtu tadi dikeresakeun aya poe Sabtu teu brong lauk ka dinya kabeh wa yauma la yasbituna jeung poean anu henteu sabtuan maksudna yasbitu teh la yu'azimuna asabtanya henteu sabtuan jeung dina poean lain Sabtu maksudna ari lain ke Sabtuan salian poe Sabtu la ta'tihim henteu datang eta lauk nya ieu eta ka teh tilan minallah cobaan ti Gusti ya larangan ulah ngalauk poe Sabtu mau dilupa lauk teh ari lain poe Sabtu lauk kadadu nya loba pada ngararap ayo poe Sabtu aduh mene dilaluput tetep tilaan minallah kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun kadzalika tah kitu seperti nyoba Gusti Allah ku seperti tadi ya panjang poe Sabtu lah kalau lain loba poe Sabtu poe sejen loba teh ternyata nabu nyoba kami kaya ahli Korea bima sabab perkara kan menubuti ahli Korea yang sukuna palarasek itu Pak Pasek teh narempak larangan Gusti ya untuk nama dalam kapita sok itu sok pikapitaun ari picilakeun teh sok siga piuntungeun ya ngabibita teh bibita dipapaesan ku nafsu dihias ku setan itu teh beureun disarurung laut teh dihadap ku setan teh dihadap tadi kebak-kebak jadi kalau luhur tinggal cepak laut nah itu dina sagala rupa perkara ya siga anu ieu teh siga pimecahkeun siga ieu padahal mah ngarempak aturan Gusti Allah mah geus kasih disilakan tungtungna nama ya iftarok al-qaryatu aslasan nah dina nalika tah tungtungan nama kadituna nya sabare kabaritaeun ngarara poe Sabtu teh nya ngan teu kabeh eta ahli Korea ulah lembur eta kabagi tilu sulsun sodu ma'ahu saperti lu ngarala lauk pasulsun nahauhum saperti lu deui teu ngilu ngalalau jeung nyaram-nyaram ulah ngalalau wasulsun amsaku anisoidi banahi saperti lu deui mah ngilu ngalalau henteu terus nyaram kabatur ngalalau cuek berarti ngantel ngiluan terus wa idh qalat ummatun minhum gara caritakeun dina nalika ngadika saha umatun sagolongan minhum ti eta ahli Korea lam tasid dalam tanha amanah anu mana eta golongan eta mah anu ngalalau henteu tapi nyaram
hanteu cuek. Nah, pokoknya nanti cek barangnya 5 tak itu nakauman Allah muhliku wa mu'adzibu ma'adzab syadida. Ngomong ka jelema anu rewel menyaram ka batur ulah moro. Jadi anu henteu moro bari jeung cicing bae teh ngomong ka anu henteu moro bari jeung nyaram moro lauk teh nya lauk. Terus dok ya lain bantuan cek nyararan teh urang teh buatan gitu sok sing kompak urang cara manegara itu teh tanya ari cek nu cari cing bae moron teu nyaram teu 5 tadi itu nakauman Allahumma muhliku ngus kajeun 5 padahna hata itu mamatahan cek urang mituturan aranya kabeh kauman ka hiji kaum Allahu anu ari Gusti Allah teh muhlikuhum dek ngaruksak eta kaum rek ngahancurkeun eta kaum wa mu'adzibuhum eta nyiksa eta kaum adzab syadida kalawan siksa anu yang geus kajeun dan papatahan ge moal ngeudeung eta mah Gusti Allah geus dihancurkeun gitu. Jadi aya mananahan percuma mah geus cicing cenah cek cari cing teh cek cara lain bantuan anu kompak mah dicara sugan jadi datang siksa itu mah qalu ngaromong ieu jalma-jalma anu nyararang nya ma'ziratun ila rabbikum ari kami mamatahan ulah-ulah kanu ngaralalau teh ieu teh ma'ziratun hitung-hitung sasadu ila rabbikum ka pangeran arajeun kabeh supaya li Allah nun saba ila taksirin bitarkinahi ambeh kami teu bisa kompet tahunkeun aya cari cing bae mah siga nu pro jadi ieu mah lain masalah ieu dadahakeun nu eta mah da kege disiksa ku Gusti Allah teu kudu di ieu ku urang pada ambeh kami henteu kasupanehan ada daya cari cing bae mah siga nu siga nu ngajeurkeun. Jadi sifatna teh alus keneh nu nyaramnya daripada nu cicing pikiran kemilan wala'allahum yattaqun wala'allahum jeung susuganan bae aya anu nu sieun karena panjaran ti Gusti Allah. Falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladzina yanhauna 'anis su'i wa akhadna alladzina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Falamma nasu terus dina nalika paroho ya ahli Korea eta roku tegasna ninggalkeun makana perkara zukiru anu dielingan di ahli Korea bihi kawan eta perkara sehingga falam yarju untuk falam yarju untuk baralik teh ya ahli Korea dina nalika geus di aya nu mamatahan aya nu lagi angger bae itunya jawabe anjena maka nyarametkeun kami bangun cek Gusti Allah alladzina kajalma jalma yang mauna anu pada nyaram alladzina disulit tidak boleh wa akhadna jeung ngalam kami wa Gusti Allah alladzina kajalma jalma zalamu anu zalim ieu alladzina itu bilih tidak sabab mari batas teh mari rempak aturan bi adabin kalawan siksa bagi sina bima sebab perkara karena bukti kaum yang bersyukur pada masa pada neraka Gusti itu langsung dipilih Gusti Allah anu tengah laut bagi nyara bisa Gusti Allah mengalah laut jeung nu tengah laut tapi ternyata itu eta kabar siksa Gusti di dunia ini